Urang paling teresep lamun aya orang Sunda anu sok-sokan ngomong bahasa Indonesia. Bro, kapan datang? Tadi sore bro, sarupnya. Halo. Aduh, kamu ini gimana sih? Hanas saya nungguin dari tadi. Hanas. Halo? Sayang, kamu udah nyampe rumah? Kamu nggak kumaha onam kan? Kumaha onam? Sayang, maaf ya, tadi aku nganterinnya cuma semet gang. Semet? Ih, biar cepet sembuh sayang. Cepetan diminum. Itu mah dihem-hem juga nggak pahit kok. Tapi tenan naon lur, mendingan dicampur-campur daripada hante sama sekali. Pokoknya mah maneh ulah era ngomong bahasa Sunda atau bahasa maneh sorangan. Soalna lamun teu ku urang dilestarikeun erek usaha deui dan lamun teu ayeuna erek iraha deui. Salam Sunda, sampurasun sadayana. Wow!